Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi naf'a mubarakalana walidini ka walinasi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma ariye tababna perkara jaa nu dongkap ieu ma pisipati majahi rasulillahi dina sipatan guyon atanapi heureuyna Kangjeng Rasul. Heureuy biasa Kangjeng Rasul ge. Mana hadasana nyarioskeun ka kami saha Mahmud bin Ghailan. Hadasana saha Abu Usama an Syarikin katabiti Syarik an Asim katambiti Asim al-Ahwal an Anas bin Malik katambiti Anas bin Malik anan Nabiya kana sayaktosna Nabi qala Nabi lahu ka Anas bin Malik ya zal udunaini Nabi ngagero Anas hei anu ngabogaan ceuli dua kumaha maksudna qala ngadawu saha Mahmudun Imam Mahmud qala ngadawu saha Abu Usama yakni ngamaksud Nabi yumazihu heureuy Nabi hu ka Anas keur guyon ngagerwan kitu teh da biasana mah tara kitu gitu. Nabi manggil Anas bin Malik ku panggilan ya zal udunain wahai nu boga ceuli dua gitu. Tah bari ngamaksudna teh heureuy Rasul teh kituna teh. Ceuk Imam Abu Usamah jeung ceuk Imam Mahmud. Hadasana saha Hannadu bin Sariyyi, hadasana saha Waqi' an Syu'bata an Abi Tayyah an Anas bin Malik radhiyallahu an qala Anas in sanyana kalakuan sareng tingkah kana buktos saha an nabiyyu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalitu yakin nyampuran Nabi na ka kami keur babarengan maksud hatta yakula saingga nyarios Nabi li akhin kadulur li anu tetep pikeun kuring sogirin leutik keneh ka adina Anas berarti akhun sogir terai akhun kabir berarti lanceuk ukhtu sogiroh berarti adi awewe ukhtu kabiroh berarti lanceuk awewe. Ya Aba Umair wahai Aba Umair bapakna Umair ma eta naon ma kana naon paala migawe naon anu ghairu manuk leutik nu ghairu manuk leutik mun di urang mah naon berarti piit eureunna lain manuk nen qala Abu Isa wafiqhu jeung ari ngarti hadal hadisi kana ieu hadis eta anan nabiya sayaktosna nabi kana buktos nabi yumazihu eta heureuy nabi wapihi sareng eta tetep dina hadis annahu sayaktosna nabi kana eta mere alam kunyah nabi kana eta mere alam kunyah Nabi ngalandi atuh mun urang mah gulaman kahiji bujang kahiji lalaki sogiron nu leutik keneh pakola Nabi lahu ka ieu sogir ka gulam ya Aba Umair ongkoh leutik keneh tapi disebutna Aba Umair gitu. Wapihi sareng tetep dina ieu hadis annahu sayaktosna Nabi laba sa teu naon-naon ayu to eta yen dipasihan saha as-sobiyu nu alit saha as-sobiyu anu alit atoiro kana manuk lial aba pikeun ulin ieu toer ieu sobi bihi sartana toer wa inna maqala jeung pastina ngucap
lahu ka ieu sogir sa nabiyu kangjeng nabi ya aba umer kana lapad ya aba umer ma fa'alan ghairu makana naon paalami gawe naon anu ghairu manuk leutik li annahu karna sanyana kalakuan sareng tingkah kana buktos lahu pikeun ieu gulam nu sogir teh naon nu ghairun manuk leutik yal abu ulin ieu gulam bihi sartana nu goer toer teh pamata tuluy paeh ieu toer pahazina mangka ngarasa prihatin saal gulamu gulam alaika ieu toer gitu inguanana paeh sedih gitu pamajaha teras heureuy hu ka ieu gulam saan nabiun nabi tuh keur duka padahal murang kalih alit berduka ku pedah inguanana paeh ku nabi dihibur gitu maksud heureuy terek ngahibur nabi teh eta teh kapan tadi keur haznun ya aba umer pakola nabi ya aba umer ma fa'alan nu ghairu padahal manukna teh geus paeh bieu gitu keur naon eta manuk padahal manukna teh geus paeh tak heureuy kituna teh nabi teh meh kahibur Hadatsana sa Abasu bin Muhammad ad-Duriyu hadatsana sa Ali bin Hasan bin Syakik anba ngajelaskeun ka kami saha Abdullah bin Mubarak an Usamah bin Zaid an Sa'idil Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Abi Hurairah qalu ngarucap para sahabat ya Rasulullah innaka sayaktosna Gusti tudaibu eta guyon nabi guyon salira teh na ka kami qala nabi naam sumuhun goiro ani salianti sanyana kami la akulu eta teu ngucap kami illa haqqon kecuali kana hak dina hiji waktos nabi ditaros ku para sahabat gitu dina ngeunaan ayeuna cariosan mantena anu nadana teh heureuy sahabat panasaran Gusti Rasul teh nyarios kitu teh nuju heureuy ceuk Rasul muhun tapi da ghairu anni la aqulu illa haqqon sok sanajan guyon kuring mah nyarita teh kana kebenaran gitu ke bakal kapanggih dina hadis salajengna ongko heureuy tapi bener gitu la aqulu illa haqqon tudaibuna ari guyon salira ka abdi sadayana yakni ngamaksud rawi tumazihu eta heureuy salira maksud salira teh ka Kangjeng Rasul na ka urang sadayana hadatsana sa Qutaibah bin Sa'id hadatsana sa Khalid bin Abdillah an Humaid an Anas bin Malik anna rajulan sanyana hiji pameget istahmala eta merdih ieu rajul merdih mikul gitu nyuprih mikul ya rajul Rasulullah ka Kangjeng Rasul pakola nabi ini sayaktosna abdi hamiluka eta mere mikul ka anjeun ala waladina qatin kawalad naqoh budak onta anak onta walad naqoh teh ini sanyana kuring hamilu ka eta mere kuring ka anjeun ala waladina qatin ka anak onta pakola mangka nyarios ieu rajul ya Rasulullah ma kana naon asna umi gawe kuring biwaladina qati ka anak onta
Faqala saha Rasulullah wahal talidu jeung naha ngalahirkeun ngajurukeun naon alibilu onta wahal talidu jeung naha ngajurukeun al ibila kana onta naon ilanuku kecuali onta deui gitu. Jadi Rasul teh masihan onta tapi lain leutik ontana teh gede eta teh sabenerna mah. Tapi Rasul nyebutna ala waladinakoh. Yeuh mere urus waladinakoh budak onta ari nu dipasihanana reuaseun. Nah geuningan Gusti Rasul mah nyebutna teh waladinakoh. Ai ceuk Rasul diwaler deui. Ari kitu onta nu geus gede lain lahirna tina onta deui. Nah gitu. Kan guyon eta teh, tapi bener gitu. Bener. Nu tadi la aqulu illa haqqon ceuk Rasul. Hadatsana sa Ishaq bin Mansur, hadatsana sa Abdur Razzaq, hadatsana sa Ma'mar an Sabit an Anas bin Malik anna rajulan kana sanyana hiji pamegat min ahli badiyati ti ahli kampung Badiyah teh Arab kampungna kana buktos naon ismuhu jenengan ieu rajul teh Zahiron eta Zahir wa kana jeung buktos ieu Zahir atanapi rajul yuhdi eta nuduhkeun masihan hadiah ieu rajul ila nabi ka Kangjeng Nabi hadiatan kana hiji hadiah minal badiyati ti kampung masihan oleh-oleh kampung meureun kitu payujahizu mangka nyeepkeun hu kana ieu hadiah saha an nabiyyu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Ida aroda di mana ngamaksad ieu rajul ayyah ruja kana yen ngaluarkeun rajul pakola saha an nabi inna zahiron sanyana si Zahir teh eta badiyatuna bedewi urang sadayana orang kampung ti urang sadayana gitu wa nahnu jeung ari kami eta hadiru anu hadir hu ka ieu Zahiron wa kana jeung buktosa Rasulullah yuhibbu eta mika cinta Rasul hu ka ieu rajul wa kana jeung bukti rajulan wa kana jeung bukti ieu rajul rajulan eta hiji pameget damiman anu kurang kasep gitu ulah disebut goreng kirang kasep pendek kirang jangkung gendut kirang alit begang kirang lintuh damiman kirang kasep paata teras ngadongkapkeun hu ka ieu rajul sa nabiyun nabi yauman dina hiji dinten wa huwa sareng ari rajul yabi'u eta ngajual rajul mata'ahu kana bandana rajul wahtadona jeung nangkep nabi hu ka ieu rajul min khalfi ti pangkeureunana nabi dongkap ti pangkeureun eta lalaki tuluy dirangkul ku nabi teh wa huwa sareng ari rajul eta layu bisiru teu ningali ieu rajul hu ka nabi da ti pangkeureun dongkapna langsung ngarangkul luak lieu saha meureun saha pakola ngangka nyarios rajul man hada maneta saha dari ieu arsil kudu ngalepaskeun anjeun ni ka kaula ceuk si rajul teh saha tu maneh teh halik paltapat semangka ngalieuk ieu rajul paaropa mangka uning ngarojul an nabiya ka Kangjeng Nabi aduh geuningan Gusti Rasul paja'ala mangka ngajantenkeun ieu rajul la ya'lu teu ngalepaskeun ieu rajul
ma kana perkara al-soqo anu ngantelkeun nabi zohrohu kana tonggong narojul bisoderin nabi kudadana nabi hina aropa dina waktos uninga ieu rajul huka nabi geuningan Gusti Rasul teu dilepaskeun ujung nama kalah leuwih betaheun atuh saha numbung gitu ditangkep ku ujung-ujungna pajala mangka ngajantenkeun saha nabi yaqulu nyarios nabi man yastari hadal abda man ari saha yastari eta nu rek meuli ieu man hadal abda ka ieu abdi faqala mangka nyariosa rajul ya Rasulullah idan wallahi tajiduni kasidan ya Rasulullah cek Rasul teh saha teu nu daek meuli cenah kitu kan keur jualan dia teh faqala rajul ya Rasulullah idan dina waktosna istari wallahi demi Allah tajidu manggihan kuring tajidu mendakan salira ni ka abdi kasidan kana anu murah faqala sa nabiyyu lakin indallahi lasta bikasidin lakin indallahi tatapina disandingeun Allah lasta eta lain anjeun bikasidin eta anu mahal eta anu murah gitu punten au qala atawa ngucap nabi anta ari anjeun indallahi disandingeun Allah ghalin eta anu mahal lasta bikasidin teh lain mulah berarti mahal gitu. Si eta rajul teh peperdekaan gitu ngajualan cek Rasul teh saha ieu nu daek meuli ya abid gitu ari cek eta lalaki teh tajiduni kasidan Gusti Rasul teh mendakan abdi teh kapan hargina teh murah diperdekakeun ku Rasul ulah kitu lakin indallahi lasta bikasidin disandingan Allah mah ente teh teu murah maksudna indallahi ghalin ente teh mahal cek Rasul gitu. Hadasana Sa'ad bin Humaid hadasana sa Mus'ab bin Miqdar hadasana saha Al-Mubarak bin Fadalah Anil Hasan qala Hasan ataj geus dongkap tayeu nu mafhum di urang nu masyhur mah la aqulu ilahakon cek tadi Rasul mah moal nyarios kecuali kana nu leres sok sanajan guyon ataj dongkap saha ajuzun wa isah wa isah nini nah seri kapan nyalain ilan nabi ka kangjeng nabi pakolat mangka nyarios ieu si uwa teh ya Rasulullah ud'u kudu ngaduakeun salira Allah ka Allah kudu ngadua salira Allah ka Allah ayyudkhila kana yen ngalebetkeun Allah nikah kuring aljannata ka surga cek si uwa teh Gusti Rasul pangdoakeun abdi atuh hoyong lebet ka surga pakola mangka ngawaler nabi ya umma pulan wahai indung nasi anu innal jannata sanyana ari surga eta la tadkhulu teu asup hak kana jannah saajujun nini heuy wa da ka surga mah nini mah moal asup ka surga da di surga moal aya nini gitu qala mangka nyarios ieu rawi saat tadi teh Hasan pawalaj mangka ngabalieur si uwa teh tak beki ceurik si uwa tuh dadi waler kitu ku Rasul di surga mah malayani nini wa pakola mangka nyarios nabi akhbiru kudu ngabejakeun aranjeun kabeh ka sahabat maksudna ha ka itu si uwa anaha sanyana jannah la tadkhulu eta moal asup ha ka jannah wahia sareng ari itu si uwa ajujun eta nini
Innallaha ta'ala sayaktosna Allah ta'ala yaqulu nyarios Allah inna angsha'nahunna insha'an fajalnahunna abkaron nuruban atroban li aqwabin surah naon jeung asa warda wawuh inna angsha'nahunna insha waqiah inna angsha'na inna sanyana kami angsha'na eta nimbulkeun kami hunna ka itu ajuz insyaan kana ciptaan paja'alna mangka ngajadikeun kami hunna ka ieu ajuz si ajuz ku sin ku zai si salah ngangaranan lamun ajuz mah lain ini tapi lamun ajuzna ku zai ajuz ini aduh pajalna mangka ngajadikeun kami Allahuna ka itu nisa eka ajuz abkaron kana jadi parawan eta maksudna mah uruban anu pinuh ku rasa cinta atroban barina anu sebaya saumuran kabeh maksud Nabi moal aya nini di surga teh da sok sanajan nini ka surgakeun mah jadi parawan de kitu maksud nama malum si uwa meureun kitu teu mikir panjang jol ceurik we kitu kan guyon eta teh tapi bener gitu guyon tapi bener babu mari babna perkara jaan nu dongkap ieu mah pisifat di kalami Rasulillah dina sifatan cariosan Rasul pisiari dina siiran aya kalana Rasul ge nyair gitu hadasana sa Ali bin Hujrin hadasana sa Syarik anil Miqdam bin Sureh an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat Aisyah kila dicarioskeun laha ka ieu Aisyah hal kana kila ditaroskeun laha ka Aisyah hal kana naha buktos saha nabiun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tamassalu eta ngalagukeun Nabi bisaiin kana hiji perkara minasyi'ri tina siiran nahan Nabi teh kantos ngalagukeun hiji siiran qalat Aisyah kana buktos Nabi ya tamassalu eta ngalagukeun Nabi bi syi'ri ibni Rawahah kana siiranna Ibnu Rawahah wa ya tamassalu jeung ngalagukeun Nabi wa yaqulu ngucap Nabi wayati kabil akhbari man lam tuzawwidi nah eta kursa potong wayati jeung bakal dongkap ka anjeun bil akhbari kalawan pirang-pirang berita saha manjalma lam tuzawwid anu teu mekel lam tuzawwid anu teu bebekelan ieu mah tawayati tete siiran wayati kabil akhbari man lam tuzawwidu siiran Ibnu Rawahah cenah eta teh diaoskeun ku Kangjeng Rasul hadasana sa Muhammad bin Bashar hadasana sa Abdurrahman bin Mahdi qala Abdurrahman hadasana sa Sufyan As-Sauri an Abdul Malik bin Umair hadasana saha Abu Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Abi Hurairah qala saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqo kalimatin sanyana pangleresna kalimah qala nu ngucap kana kalimah saha asairu tukang nyair kalimatul labib eta kalimahna labib ala kullu syai'in ma khalallaha batilun wa kada Umayyatu ibnu Abi Salti ayyuslima
Ala inget kullu syai'in ari saban-saban perkara ma tegesna perkara khola nu ngalianan ieu ma Allah ka Gusti Allah batilun eta teh batil wa kada hampir sa Umayyah bin Abi Salti Umayyah bin Abi Salti ayyuslima eta asup Islam ieu Umayyah tina akibat siiran nambe ala kullu syai'in ma khalallaha batilun sapotong sami eta wa kada geduna mah lain terusan siiran eta mah siiran nama ala kullu nepi kana batilun hadatsana sa Muhammad bin Musanna qala ya Muhammad hadatsana sa Muhammad bin Ja'far hadatsana sa Subhanil Aswad bin Qais an Jundub bin Sufyan al-Bajali qala Jundub asobakeuna naon hajarun batu usbu'a Rasulillah kana naon usbu teh ramona Kangjeng Rasul padumiat mangka ditilepkeun ieu usbu pakola mangka nyarios Rasul kana ramo nu kabaledog ku batu hal anti illa usbuun rojaj berarti hal anti illa usbuun dumiyat wa fisabilillahi malaqiyat hal angti nah ari anjeun kana ramo ieu teh ila usbuun kecuali ramo dumiat anu getihan ieu usbu dumiat teh getihan tadi teh nabi kakenaan batu ramona padumiat teras getihan ieu usbu wa fisabilillahi jeung tetep di jalan Allah malakiyat tetepung anjeun teu luka anjeun atanapi tetepung anjeun nabi ramona luka duh meureun mun urang mah ngarasula nu ti heula nabi mah hal angti illa usbuun dumiyat ye ente teh ramo anu getihan wa fisabilillahi malakiyat di jalan Allah mah teu luka anjeun teh teu nanaon kitu padahal nyeri kabaledog ku batu duh hadatsana sa Ibnu Abi Umar hadatsana sa Sufyan bin Uyainah anil Aswad bin Qais an Jundub bin Abdillah al-Bajali nahwahu kana saumpamana hadis wallahu a'lam Rabbana